Sampurasun. Rampes. Gening Ki Anta. Nyama ya deh. Aduh kumaha Mang? Alhamdulillah, Mang. Aduh, kemana wae atuh? Kebingung itu Ki Anta teh. Bingung kunaon ari Ki Anta? Aduh, anjing. Lain, Mang. Kumaha. Ki Anta teh butuh duit. Terus aku sih percaya mah iya surat di guru tuh. Jadi buku aktif kudu mah duit 100. Jang naon cenah Mang? Teu ieu da budak cenah kudu mah duit 100 ya mah. Ki Anta teh teu boga duit. Terus saperak-perak acan. Tah, mun bisa mah cing nyeum lah 100 mah. Kumaha tuh Ki Anta? Ayeuna mah ada geus teu boga duit, uing teh. Tulungan itu Ki Anta teh. Kudu mah Kumaha tuh? Ngalamun jujur mah uing aya duit tapi ngan selembar-selembarna itu Ki. Tuh. tulungan Selembar-selembarna itu 50. Kita da wanina kasaha da ka batu ka Wahmi. Nya 50 ya. Ki Anta. Da kitu butuhna 100 Heeh. Eta 50 deui raha. Kawan hutang berarti ke saya 50. Kan tadi geus nyarios ka Ki Anta uing teh. Uing boga selembar-selembarna 50.000 dipasikeun ka Ki Anta. Pana Ki Anta butuhna 100. Berarti dinya boga hutang 50 ke Ki Anta. Ira arek mayar. Aduh, kumaha Ki Anta ieu kieu Ki Anta. Ieu teh tadi teh kan ku uing teh ieu sebelum dipasikeun teh disimpen di dieu salembar-salembarna. Tuh. Teu aya deui ku uing dia tuh dicabut ya salembar-salembarna dipasikeun ka Ki Anta. Tah ieu gadul 50 salembar-salembarna. Kan Ki Anta teh butuh kita 100. Heeh. Berarti dirinya boga hutang 50 da karek 50. Ira arek mayar. Aduh ari Ki Anta lieur uing mah. Kan Lieur eta aya selembar-selembarna 50. Pan Ki Anta teh ya pinjam kita 100. Heeh, 50. Nya aku dirinya teh. Berarti 50 deui dirinya hutang ka Ki Anta ira arek mayarna. Itu asa uing jadi nu boga hutang. Nah itu ayo kumaha itu asa naon negarana Kang Jamal saya eta tangga tadi laporan ke saya eta. Kieu ieu. Kieu PRT sok eta tuh Ki Anta uing heula atuh. Kieu ki PRT ya. Sok. Uing teh ya boga duit salembar ya. Ki Anta teh datang ka dieu. Ya, terus Namut cenah artos 100.000. Tah uing teh da boga duit teh ngan 50.000 salembar-salembarna. Uing teh dibikeun ka Ki Anta. Tah, kan Ki Anta teh nginjem duit teh 100 mohon. Berarti boga hutang 50 deui ka Ki Anta. Ya karek 50 teh manehna teh. Bener Kang Jamal ari kitu mah tuh. Aduh asal lieu deui wae kan Ya kan tadi cek Ki Anta kitu Kang Jamal. Rek nginjem teh 100 kan. Nginjem 100 diberikan 50. Pak RT kumaha teh? Pak RT. Ki tadi kan kadenge ieu teh garandeng di dieu. Nah saya tadi naroskeun ka Kang Jamal. Nya. Ki Anta teh namut artos. Ki Anta teh, Ki Anta namut artos. Jamal. Dibere 50. Cek aki teh ayeuna 50 deui iraha mayarna. Kan itu nggak selembar-selembarna. Cing kumaha. Iya, duit teh dibalikeun deui kana dompet ya. Nya saksina Pak RT jeung Ki. Selembar-selembarna ieu. Perlu dijelaskeun mah Ki Anta namut artos 100.000 Ki. Nya. Uing teh geus dijelaskeun padahal mah Ki Anta. Uing teh boga selembar 50.000 dipikeun ka Ki Anta. Tah, kan Ki Anta nginjem teh 100. 100. Berarti manehna boga hutang Bener 50 atuh deui. kieu kitu mah Kang Jamal kurang 50. Ieu nu jadi masalah teh nya. Oh itu. Si Aki ka mana Itu Kumaha ieu? itu duit kumaha? Duit uing 50. Hai hanas ka dieu.